Assalamualaikum Sampurasun Wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nusami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Anu ngudag kepaksa jadi areureun teu wani neuraskeun lantaran kapegat kualungan. Sedengkeun Johana anu keur ngajirim Bagong geus jauh teu kaciri kalangkang-kalangkangna acan teuing kumaha lumpatna bat bisa meuntasan walungan anu caahna keur badag. Raribut harita warga jeung pada baturna. Dan Bagong lumpatna tarik pisan nepi ka tuh kamudag ku urang sakitu lobana. Nah, kumaha cara manehna lompat meuntasan walungannya? Cek eta warga meh teu percaya kana naon anu kejadian bieu. Heueuh nya euy, hebat eta Bagong lompatna tarik bari teu kanyahoan luncat ngaliwatan walunganana. Da sidik tadi lompatna teh ka palebah deui nya. Tuh nya urang tong-tongna teh lain ngepung Bagong. Kalaka loba anu labuh geuning. Meuli blag-bliglug ninggangan pare komo awewe mah ngadon pating jerdit. Nya lempangkeun pisan taun teh euy. Coba ledeg kagalayan ku Bagong eta pare anu bogana pasti isuk teh bakal ngeleuweuh geura euy sabab sawahna pejet. Tak awewe naha tuh bet cina ngarilu ngudag sagala tuh ngabarabekeun teuing. Tulungan utur tulungan. Keur kitu teh aya saurang lalaki anu nyampeurkeun bari nyepengan puhu leungeunna lantaran misalah cenah. Kunaon Kang? Kunaon? Meh kabeh pating ngareret. Akang meh salah yeuh leungeun labuh kana gawir jadol teh untung teu nepi ka 3 leutuk oge. Cek eta nu nyeri leungeun. Goreng oge sarua ieu teh suku barared balas di kakarait kana cucuk saliara. Panasaran Bagong ti mana eta teh nya lahnya. Nya bet los-losan ka lembur urang anu munjung kitu. Jiga namanya eta Bagong teh lain sabagong-bagongna Kang. Sabab mustahil aya Bagong leuweung los-losan ka pilemburan bari dina lompatna gancang teu beda ti setan bisa ngaliwatan walungan. Palit kitu eta Bagong teh nya. Teu palit cek urang mah yakin sabab lantaran Bagong ieu mah bangun ngarti kana pibahayaeun nyaho aya anu udag malah kuring boga pamikiran sejen. Tadi Bagong teh lompatna ka belah ditupan nya. Sedengkeun di ditu teh aya situ lembur, mimiti lembur kanci, lembur nagrak jeung lembur urug. Taya salah namun urang talutik bae ka eta lembur saha anu nyaho jeung bener di antara tilu lembur aya nu munjung. Di antara sakabeh warga anu nyarita jeung pada baturna jadi timbul rasa curiga boa-boa anu bieu diudag teh Bagong kajajaden. Malah terus pada aya dina kasapukan naruntik kayan anu sebenarnya kumaha bae carana. Tapi aya oge anu yakin teu yakin anu sawareh mah sabab Bagong anyaan oge ngarti ari kana pibahayaeun mah diudag nu moro panan sarua sok kabur ngan kabeh oge
teu kepanjangan dina hati merebutkeun pamanggihna anu beda. Manjing dina pikiran masing-masing, kabeh mangsa baralik ka pilemburan bari teu eureun ngobrolkeun kejadian dina peuting harita. Tetela pupuh lemburna oge sarua ngarojong kana saran ti warga pikeun naluntik ka tilu lembur. Bisi bener aya nu munjung di lembur sejen terus ngadonyar mangsa ka eta pilemburan. Dina poe isukna Ki Hanjali salaku pupuh lembur gancang badami jeung warga di imahna ngayakeun rempagan. Anu tiluan teh diantarana aya harita teh panggetolna ngomong malah teu wudu ku batur mah dianggap hayang kapake. Ki Hanjali kadenge harita anu keur cumarita. Ulah satuju pisan kana saran Jang Sonik jeung Jang Babas Katut Jang Rosidin rek narungtik teh kaeta tilu lembur. Sugan aya wawengan anu cenah eueuh nya syukur berarti memang aya anu munjung di eta lembur teh, cek Aki Hanjali. Mohon misalkan di antara eta lembur teh taya anu munjung, taya anu bisa dicuriga ku urang, kamana lompatna eta bagong teh Aki, cek Jang Sonik deui menta penimbangan anu asa. Nya pasti nama eta bagong teh berasna bakal ka pasir Galengging terus ka puncak gunung Nangkon. Nya didinya pisan sarang bagong teh lolobana teh Jang. Sapuk lah pokona mah yang pemadegan Aki kumaha anu sajena satojo Jang Rosidin milu nembrong ngomong. Jang Sonik nyerengeh seuri warga anu ngariung sila di imahna Aki Hanjali di rohangan anu lega meh kabeh narembalan. Kuring satuju kumaha cek si Aki kuring mah bener telur kituna teh bari ngareret ka baturna. Satuju. Jege setuju pokoknya mah Sapuk gitu diantarana babadamian anu lumangsung di imana Ki Hanjali. Sanajan saeutikna rada kaganggu ku kaayaan anu rada panas sabab aya warga diantarana anu teu resep ka anu tiluan nepi ka parea-area omong, tapi ku Ki Hanjali gancang bisa dihalangan. Kocapkeun di tempat sejen caturkeun Johana manehna nu geus meunang deui bae karuas. Peuting tadi kapergok ku warga jadi pikiran oge. Cu itu jujur ngerasa heran dumeh salakina geus 2 kali jeung ayeuna ngarandapan di udag warga mangsa keur usaha dina wujud sakadang bagong. Bakating ku Hanjelo jeung heran kapaksa ca itu nanya naon sababna bat bisa karandapan kitu lantaran samemeh mancen gawe teh menang ngitung heula kalayan asak sangkan usaha na lancar tapi bet aya halangan. kumaha tah ka Akang ari kitu usaha teh sok meh bae ngarandapan kejadian anu teu dipiharep naon sabab marga lantaranana, Tanya ce itu. nyak duka teuing atuh itu kitu we meureunnan kuduna Akang ge bingung keneh puguh pikiranna jang luas. Peuting tadi mah meuni teu ngahasilkeun pisan tatuda heran kami mah, Ce itu bari baeud. nya peuting tadi memang gagal Akang usaha teu ngahasilkeun tapi pan teu nyaho bae ngarandapan kitu keun lanan bari na oge Akang anu mikiran ieu kaayaan mah ulah itu Johana nempas. Kajeun ari kitu mah dan mudah-mudahan we kejadian
jika penting tadi teu karana pandai ku maneh na sing tetep lancar segala pamaksudan. Jap duanana jarampe jika anu beakeun ku piceritaeun ngaduan pating harulang. Tapi dari lama pok deui Johana ngomong, daripada kapusing-pusing mikiran keayaan mending geura popolah di dapur ka itu hitoh, geura masak, geura nyangu. Kami hayang dahar yeuh lapar. Johana ngajurungan ci itoh ka dapur pikeun popolah. Johana sorangan salela ieu masih keneh ngarusiahkeun keayaan dirina anu sok maling-maling. Ngakan sato hirup anu leutik jeung pungkil di antarana hayam kumpu bangkong londok korai jeung sajabana anu memang resep dadahar tapi ari dahar ka daharan jelema mah sakumaha ilaharna memang osok keneh tau ge bisi ce itu salah hati mun dirina seug embung dahar. Cu itu jongjon popolah di dapur. Johana masih diuk dina kursi bari otakna muter dengan cara pikeun ka luarna. Aing kudu kontak bahatin jeung Nyi Belorong kieu carana mah menta wawangan atawa pituduhna kunaon aing geus 2 kali nandangan apes dina waktu sataun teh teu mulus kabeh. Johana teu loba mikir panjang langsung ngalaksanakeun pamaksudanana muserkeun daya cipta katut pikiranana ngambah ngajomantara ngawang-ngawang laju muser ka hiji tempat anu jadi jug-jugan dina implengan atawa sawanganana. Getaran batin langsung katarima ku Nyi Blorong harita keneh ngarupakeun sinar warna biru datang teh gep ditewaku leungeunna bari dikeupel reup. Nyi Blorong meremkeun sepasang panonna terus ngomong lalaunan sarta langsung katarima sorana ku Johana hungkul kalawan eces. Aya naon Andika Johana make ngawang hubungan kula segala rupa. Johana langsung bunga lantaran getaran batina bisa diterima ku Nyi Blorong. Jungjunanana di karatuan alam siluman tanpa kudu lila-lila. Ku kituna gancang Johana nepikeun pamaksudanana. Nyanggakeun sembah pangabakstos jungjunan Kanjeng Ratu manawi teu kaabotan sim kuring bade tumaros tumali sareng anu kajantenan ku sim kuring tos 2 kali meh apes cilaka nalika ikhtiar usaha cek Johana. Andika salempangku eta kaayaan. Nyi Blorong memang geus nyaho naon anu karandapan ku Johana. Sebenarna matak teu loba deui tatanya anu lain-lain. Sumuhun kitu pisan kaula nun kedah kumaha mayunanana ieu kaayaan. Johana minta panyalindungan. Andika cukup kudu neangan deui tumbal budak lalaki anu masih keneh seger tah engke malam Salasa Andika kudu menang korban hiji inum getihna mangka usaha Andika moal ngerendapan deui gagal atau orang bahaya anu teu disangka-sangka. Tapi tong hariwang kula tetep aya marengan jeung ngawasakeun meh unggal waktu pikeun ngajaga keselamatan Andika. Hatur nuhun Kanjeng Ratu selira masih tang tayungan sim kuring. Nah Andika hayang kitu ditinggalkeun ku kula jadi mangsa bodoh arek kitu arek kieu ge diaping deui ti kajauhan Andika teh. Cak urang tunda heula isukan dilajengkeun deui